ieu mah deuk nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh. Abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis. Beak geus tah geulis. Lamun geus kos kitu ngomongna beak. Malaya di dukuh mah. Kula kamari ka dukuh di Garut. 10 mobil bus. Dukuh teh ternyata leuweung. Leuweung geledegan. Aya hutan sancang. Eta teh eusina mau ngelulu. Asana di dukuh ieu ge moal pati beda. Mau melulu ka jeung ngan bentukna we kos karari. Atuh ada mau ke. Eta awewe geulis. Tapi asal kawin bes salakina naon. Ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae. Kawin deui jageulis ieu. Sapeuting kaduana modal. Jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta. Dikamasankeun bareng geus kawin paeh. Akhirna dikamasankeun ka masyarakat. Mimiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja. Nu mana? Anu geulis teh anu lamun kawin paeh eta jejedis aing. Sarua jeung aing kawin ka diga miceun awak aing teh mah. Mung aing mah kajian geulis. Tukang ojek pabeh teh daekeun. Sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi mah kan boga pistol. Kabeh ditawarkeun ka polisi, imimiti polsek, polres, polda. Nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis da mah pohara ngan asal kawin paeh. Kabeh polisi ditawaran. Cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae. Aman cekna. Daripada aing kawin jeung nu geulis, sugih, paeh teu hayang. Polisi embungeun kabeh. TNI sarua embung kabeh. Ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun. Geulis aya di nyana, sugih aya di nyana, tahta aya di nyana. Oh di istana atuh cicing ge, tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh. Kan nasib jore ta kos kitu tah. Jang naon mamawa geulis jang naon. Kula deuk nanya, maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore. Maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana ai coba ya. Urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore. Haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana? Siapa nih jorenya? Atau emang terlanjur jore meureun? Nah, tapi Allah Maha Adil. Lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore. Lamun urang jore biasana boga pamajikanana geulis. Urang pendek biasana pamajikanana jangkung. Urang jangkung boga pamajikanana pendek. Maha Adil Allah. Lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban.
atuh bakal jadi bola bisa. Eta lah keadilan Allah luar biasa. Nah ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek embung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ye? Anu geulis teh ya. Anu mun kawin paeh bete ya. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung ada. Santri mah biasa jago ngitung nya. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing nekat santri nekat daek guys bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak kerajaan nu geulis babaturanna ceuri kabeh berarti aing kapagi jeung sia paling geus saminggu deui beres sia kawin geus aing selesai bebeja ka indung bapana ceuri kabeh indung bapana ceng emang eueuh deui lain gitu ceng jabejana asal kawin paeh kieu mak kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh atuh sabodo sia geus nekat gitu mah geus mah lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasilikeun berangkat diiring ke istana kabeh careurik timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careurik sasalaman ge geus nangkuk geus kieu geus kitu selamat tinggal cek nyana diri ke istana atau orang kampung ke istana oh kos kiai nu kamari ke istana teh teu parantes kadaleun ieu ge kitu ngabesan ke istana sendal jepit sebelah lain orang kampung dukuh atuh ke istana oh kadanan ku make batik seragam jas henteu nini ge ilu bari kutang nagenges talina hiji hideung hiji beureum ieu bacakna lain dekanterkeun nikah aing mah dekanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan lagi geus sekarang sia geus nekat aing mah geus kuari paeh engke paeh ji sia kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar Bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh biasana jaman baheula mah asal nongkrong beta paeh ieu geus kada dengekeun tongtrong asal istana tong nah geus innalillahi berarti poe ka hiji tongtrong didengekeun eueuh poe kadua eueuh poe katilu ge eueuh keneh jak aman ieu teu paeh aman kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadengekeun tongtrong bae tetep teh orenganan encan begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat
balik ke imah. Masya Allah, eta pamajikan nangis siap tempur, geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipake kabel. Ya lagi barang asup ka kamar teh, Masya Allah, paeh mulai gitu. Jadi lain memikiran happy, lain memikiran sesenangan, kalau mikiran paeh mulai gitu. Paeh mual malam ieu cekeun aing. Asana aing isu kabejakeun cekeun. Nya malam mikiran paeh mual. Moal aya panganten di mamana ge nu mikiran paeh mual aing, paeh mual aing mual. Nya dieu di kamar kieu. Keluar deui. Akhirnya diuk dihareup di luarin kamar. Cek pamajikanna ka geus peuting ayeuna. Kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek dia. Bukan Ki Nurjaya kebal. Panganten bos lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur ki bae panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting. Ke engke teh keur naon Kak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal paeh 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 tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikian ieu asana paeh asana paeh asana paeh asana paeh asana paeh geus dikir ku ya. Lah cek aing kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema cangkung gede make jas wah ieu masalah ieu. Sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek ku aing deuk nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cekeuna santri. Sia bohong aja temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cek yang lain eleh jin adena geus teu ka kamar cek cenah aman aing adena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing adena di luar bener sia encan kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman men alhamdulillah. Masya Allah. Guys, Aisyah henteu kawin majeng can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan. Jalan ke mana? Ulah loba omong. Aing raja jin di dunia ieu. Ya. Urang lelempangan leuleuh alam dicekel bae teh huluna. Diasupun ka jas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh deuleuh kota Jakarta tuh deuleuh istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito oh tuh panglima Panglima siapa panglima
Gatot Subroto. Lupa. Tuh yang kecil aja Nasir tuh. Kita lupa. Terus ke laut, ke gunung, diajak jalan-jalan. Cek Raja Jin kagok ceknya naik. Kurang naik ke luhur langit. Naik ke luhur langit. Wah. Cek santri bahaya ieu. Bahaya tuh ceknya, waduh. Begitu naik ke luhur langit, aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepes. Wah, cek santri aing paeh ieu. Raga aing kajen kumaha ge. Bener teh kata guprak ka handap. Pingsan Raja Jin. Santri mah tuh kok mau pingsan jasa. Raga. Bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage. Masya Allah cak santri. Orang para insan ya. Di dulu Raja Jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti ya, patalukana la haula ya. Ya, sia ku aing. Bener bae. Begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo, mana si santri. Langsung santri hudang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae aja. Nah, sia. Langsung jana lompat ke istana. Tok. Saya cak nugelis. Salaki gegeran ieu geura. Gerahan buka. Gegeran cak jana. Langsung dibuka truk langsung ditangkep. Wah. Terjadilah malam pertama. Masya Allah. Encan hasil makosid. Encan hasil maksud Raja Jin datang. Oh, ternyata sia horengan geus kawin. Cekek sia ku aing. Eta keur tanggung ge hudang Raja Jin. Eta santri. Bacakeun la haula wala bari nunjuk-nunjuk, leluhur nunjuk handap nunjuk. La haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deh. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui. Reset. Kakarak deh naik deh Raja Jin hudang deui nyana. La haula wala quwata illa billah. Golepak deui nyana naik deui. Beres cek Raja Jin naik ngeles. Geus atuh pabajikan aing jang sia. Teureun-eureun aing puyang deui cakeun. Guys, kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan duku. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama aman biasa. Isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu santri atuh diarintip ku kabeh. Raja ge ternyata ngintip minantu ieu teu paeh cek cenah. Raja ge ngintip aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk ya ada ngarokok bese. Tuan Raja kajinya isi aslina apa bobongkong aing mah beusi teu asli doang ya minantu cek ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca. Waalaikumsalam.
sasalaman dia terjadi asli sia apa jurig deh sia iya ulah gitu bah iya kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya sia ieu aman kula mah boga antina kula boga antina bener sia kula pan mesantren pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan dibitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan nu madak aman nu bener sia masyaallah ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teh kacekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantap urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngureuneuh ulah sok make paniti sok badak ieu paniti sok gede kieu dekal luar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teh kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh raja jin eleh urang deka balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang asep ya jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh urang dekat kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah dek ke polsek urang ke polsek campur jin jeung jurig mah bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah tentara jurig teu kira kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceli aing jurig sia aman bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim malah lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwata illa billahil wiridan walid la haula wala quwata illa billah masyaallah ujianana mun 1000 7 peting berarti sabaraha 7000 mun aya lalaki hayang ka awe embung bacakeun lah haula jadi pelet kan tiupkeun beres geus puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng ngan tetep ulah pati loba teuing lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim hampang ringan tapi lamun dek diwirid kudu boga guru lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun henteu lobana 7 paling tidak 3 coba kira-kira Ki Nurjaya milih nu mana ya milih nu 100 apa milih nu 3 potongan 3 lah kos kieu bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim awewe lamun teu nurut ka urang berarti aya jurigan kan
urang boga pamajikan marah bae kan lainnya nu marah jurigna nu aya di jero hate juriga cekel ku urang pundakna naon Kak cicing sia dicampe ku aing boga kira-kira aing ngira-ngira ieu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim masih keneh bae la haula wala quwata illa billahil ciduhan tuh cak jadada geus obat teuing ciduh ieu bae cagir jadada manjur la haula lain lalagaan manjur tempat-tempat sangar eta pamajikan marah eta lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar moal marah sebab nu marah lain dirina nafsu nu ditumpakan ku setan usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang plek urang misalna ka kuburan haju kadeuleu beta di pocong jata mah kunti anak kadeuleu pocong kadeuleu teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu haju kadeuleu bae ieu aya di kuburan mah kan mentak ieu la haula teh ya bom ieu teh ya naon ngaranna hiji wirid palanti naklukkeun setan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah lamun kuat salamet lamun teu kuat nyana nu di jurig Lah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.